urang dek magahkeun Fathul Muin kudu geus menguasai heula pembacaan jeung surahna. Kakarak murid bisaeun ke ngaji Fathul Muin. Eta mah kakarak ge ngaji kos karar itu. Tapi lamun urang ngaji hikam lain jang bacaeun hikam mah. Lamun urang ngaji Ihya Ulumuddin lain jang bacaeun. Terutama ngaji hikam wa ai jeung Minhajul Abidin jeung Ihya Onam tama lumrah oh masalah tapi ngaji hikam mah urang can boga rasa. Boro-boro rasa guru torekat ge teu boga. Aju ngaji hikam sasar sia. Cak aing sasar mentak diharamkeun ku Mama Gentur Mama Sotibi mengharamkeun ngaji hikam. Mama kitu Bakri ngaharamkeun ngaji hikam. Ulah sok ngaji hikam. Mama kitu di Bandung teh naon gara Panyaungan. Mama Panyaungan kitu ngaji hikam. Kabeneran dina hikamna teh aya anu lugotan keur ieu teu ngaji salembar. Eta kunyana teh dibaca. Diliwat bae. Ieu malantaran hese cek nya ieu hiji teu ngaji, nomor kedua encan datang kanu dicaritakeun. Diliwat bae teh Mama Panyaungan, ararapik. Oh, ku ari mah kaluaran aliyah ngaji hikam. Aliyah ngaji hikam. SMP lain, SMA lain, sioreng, sanawiyah. Allah. Ngaji hikam, tampilingan. Nu magahanana kudu nu nyaho jamun ngadengikeun mah sanawiyah, aliyah, SMA, los. Los mah urang ngadengikeun jelema nu ngaji hikam, mangga. Ai kadatang bae tu kurang dengikeun teu datang bae tu tinggalkeun. Tapi nu macakeunana mah kudu nu geus boga rasa hikam. Mantak hikam aya 3 rupa surahna. Sing hade teu meunang sambarangan ulah padu hikam-hikam bae. Naon sababna? Ieu mah deuk nyaritakeun rasa. Deuk nyaritakeun rasa dituangkeun rasa ma'rifatullah wa rasulih melalui hikam ku Syekh geus minimal jelema teh engke mun nyaritakeun perjalanan ruhnya ho. Pan ieu mah deuk nyaritakeun wisata ruhani. Deuk nyaritakeun wisata ruhani hikam mah lalakonna deuk datang ka mana? Ai urang mah pan wisata teh wisata jahe. Nyaritakeun hikam teh boga kaisin. Engke kumaha nyaritakeun ketika nyaritakeun zikir, ketika nyaritakeun aurad. Engke mun nyaritakeun auradna ge engke lamun urang teu ngaji torekat mah pajar aurad pelet. Pajar aurad kajagoan, pajar aurad dunia, aya khusus aurad naon. Geus singkatanana datang ka mana aurad teh. Tah ieu. Kemudian waridat, bahasa waridat teh naon ieu teh? Aya istilah-istilah tertentu ketika nyaritakeun zikir tahapanana ka mana, kumaha. Mantak hese di awalna ge geus dimimitian idpan wujuda ka fi adil khumul. Sedengkeun jelemana masih kene cacampuran jeung pamarentah. Nu diaji hikam, cak hikam ge idfan wujudaka kubur wujud maneh fi adil khumul. Tuh di leuweung. Di taneuh anu sepi leuweung eta keur carita zahir. Pada teh maksudna titah memisahkan diri urang jeung makhluk. Maksudna deuk ka Allah doang. Mun nyana ngaji hikam sedengkeun nyana bergelut keneh jeung pamarentah, peuncit teh jelema. Teucit sasar sia bakalna. Ulah diaji ku nyana mah ngadengikeun bae. Tah jadi guruna mun ngaji alfiyah kudu geus paham alfiyah, ngaji Johar Maknun kudu geus paham bilagah, mun ngaji Fathul Muin kudu geus paham fikih, mun ngaji hikam kudu geus paham soal ruhani. Ieu mah guru ge teu boga nyaritakeun hikam. Boro-boro hikam Minhajul Abidin ge Minhajul Abidin. Cek guru-guru lugotan bae ulah di surah. Asal baru galugot teh lah ulah di surah. Boro-boro eta. Ieu bae ge ieu naon gara-garana Kifayatul Azkiya. Tah Kifayatul Azkiya sing hade. Kifayatul Azkiya teh nyaritakeun syariat, nyaritakeun tarekat, nyaritakeun hakikat. Lamun urang sakadar ngalugot bae mangga bae ulah sok panjang-panjang teuing surah mun teu boga guru.
Sebab engkena salah kayak akibat dari surah nu salah engke kadituna mal beres. Nah, ieu pan ieu berita hikam da kos kieu urang hese pan ieu. Walin nuriyatihi zahirun fi kulli syai ujung-ujungna hulul pan. Sebab cahaya Gusti Allah lahirlah di tiap-tiap perkara eta lahir di tiap-tiap perkara. Sebab ngaihatohna Gusti Allah di setiap perkara atuh Allah teh mutakayifun bikulli kaifin cuman gair muqayyad. Mantap bahasana kieu. Aing teh cek Gusti Allah sirrul ana sirrul insan. Wal insan sirri. Kaula rahasia manusia. Manusia rahasia kula. Wah, puyang bang urang naos ke situ. Kek kumaha. Kula teh rahasia manusia. Manusia teh rahasia kula. Aing teh nyieun ka sia wahai manusia ku aing dijieun dedeg pangadeg sia mata ceuli irung sungut. Lengan beteng kubul dubur suku di jerona aya kolbu di jerona aya jiwa di jerona aya ruh eta teh jijieunnan aing nang aing nyieun ku aing disembahkeun ka sia wahai manusia jangka aing ti aing ku aing ka aing eta teh bahasa Tangerang tah lemes tah eta teh ti aing ku aing ka aing bagaimana Allah mah kos kitu ge. Geus lamun sia hayang nyaho lantaran aing teh rahasia sia teh rahasia aing atau setiap gerak sia teh aya aingan. Sia dahar, sia nginum, aya aing nu ngagerakeun sia. Sia nangtung, sia diuk, aya aing nu ngagerakeun sia. Sia dek berangkat ka mana menuju sesuatu pekerjaan, eta teh aya aingan. Dek berangkat, dek balik aya aingan. Sia ulah hese-hese neangan aing aya di sia. Kebal-kebal mah aing teh pangeran. Hikam teh kos kitu. Hese dicaritakeunana lantaran teu marasa. Aing teh rahasia sia teh rahasia aing. Lantaran aing mah kos panon poe. Teu meunang pan urang eta namsilkeun Allah ka panon poe lantaran Allah mah pan mukhalafah lil hawadis. Ari panon poe mah pan ciptaan Allah mah nya urang nyontohan Allah ku panon poe. Sasar sia. Hikam dah. Cecatu ilah ieu mah keur carita bae heulanan. Urang lepaskeun heula supaya kaharti ku hati sia tuangan rasa aing. Panon poe di mana sorot eta kabeh kasorot. Eta teh sifat. Sifat teh moal bae pisah jeung mausupna. Caang teh sifat di mana aya caang aya panon poe. Di mana-mana aya sia aya Allah. Moal datang ka kitu aya langit aya Allah berarti. Aya bumi aya Allah berarti. Aya sia atau aya Allah. Aya tai kebo aya Allah. Oh, Allah tadi tai kebo. Bisa nyembah ka tai kebo. Atuh ieu kumaha tuh? Teu kumaha cek sia atuh ilah. Ieu mah keur carita bahasa batin, bahasa rasa. Dituangkeun ka bahasa aing kumaha nyobutna. Rasa aing teh dek dibejakeun ku ka sia. Ieu aing kumaha nyebutna lantaran sia mah pan beuki keneh suweg. Nya suweg sia. Ampura teu kaharti bae atuh moal kaharti lantaran sia mah alamna alam di dinya keneh. Geus lamun sia masih keneh TK dibere pelajaran SMP moal kaharti setik-ketika. Sia SMP dibere pelajaran kuliah moal kaharti setik-ketika. Eta keur carita metode komerasa. Kuari kudu kumaha atuh kudu diliwatkeun heula syariat. Aju kumaha bakal katempo gerak keagungan Gusti Allah. Masih kene urang di syariat moal katempo bae Gusti Allah. Kok bisa teu katempo pan salat teh syariat kahalangan ku salat. Sebab urang mah hayang salat lain hayang kapanggih jeung Allah. Ku hayang salat eta lah ngahalangan urang jeung Gusti Allah.
Atuh ulah salat bae, atuh bagi parah. Salat bae ge can datang ka Allah, kumaha teu salat, jeung sabesia. Tuh. Dibulak-balik ku sato ira sia macan paham kan? Encan lantaran teu boga rasa, henteu. Kudu kumaha atuh? Piceunan heula syariat. Aya nu ngaran syariat naon? Dahar supaya boga tanaga piceun ulah dahar sia. Aduh atuh teu kuat, mun teu kuat dahar bae salat biasa bae. Mun teu kuat mah. Aju naon deui? Ulah sare sebab sare mah syariat. Atuh lamun teu es mah atuh puyeng sare bae sia mah atuh ngan ibadahna ibadah syariat bae. Geus bae kos kitu, butuh kene dahar, butuh kene nginum, butuh kene awewe, malah ngadoa deui hayang datang hiji deui. Kurang produktif bener nu di imahna. Geus aya di dinya bae. Ke mama punten aya kitu, mama teu dahar, dahar mama ge. Panggerengan sarua, ulah sok nyaritakeun ka mama sia heula. Puyeng cenah abdi mah ngobrol jeung mama mah, ulah guguru. Aing ngajatelok ngamuridkeun. Geus guru tarekat mah mun dibenta teh mun dipenta embungeun lain kudu make selembaran. Asup tarekat sia ka aing mun henteu sasar sia. Nya tarekat si kos kitu. Hayu gegeran mumpung aing hirup keneh ngaku. Mal beres. Lain kitu tarekat dipenta ge ih dia teu aya. Teu bisa. Maksudna kuateun henteu. Atuh kudu kumaha mama? Ndek supaya kaharti cahaya Allah aya di mana-mana. Jaka deuleukna ku urang teh pagawean mah aya gerak urang teh panangga gerakeun Allah. Di mana-mana manusia geus beak ikhtiarna ngomongna ka Allah. Geus beak ikhtiar pasti ka Allah, ngomongna ka Allah. Lah cenah meureun kiai nya, jang geus diobatan ka mana-mana ge jang geus hese. Geus bae tinggal dipasrahkeun ka ai kamari kunaon teu pasrah. Atuh pun kamari atuh pasrahna. Wali mah memeh muriang geus pasrah, memeh paes geus pasrah. Urang mah lantaran bersyariat nyareat heula. Ke geus beak syariat teh kakarak. Ngobrol kakana jeung adina jeung keluarga ja urang nyareatan apa geus beak lamping. Geus beak sagala geus ka Singapura sagala kuali mah geus pasrah bae kumaha Allah bae ai kamari kunaon teu kumaha Allah. Eta teh urang teh kahalangan ku ikhtiar urang. Moal wali, moal jadi wali. Ai kitu wali teh ka rumah sakit osok. Puyeng cenah kula mah ngobrol jeung mama. Puyeng wali ge osok biasa ka rumah sakit. Ah mah nya pan teu meunang zahiron. Nutupan kawalianana supaya ulah disangka wali. Lantaran lamun nyana bertahan bae di imah. Oh, hayang disebutkeun mama eta mah embungeun ka rumah sakit hayang dihebat-hebat gugur kawalianana. Atuh hese ai kitu mah mama, saha nu babari jadi wali. Ai lain wali mujmir mah. Atuh hese nu mantak sapi jeleumana mun teu ngaji tauhid heula moal beres. Endek supaya boga rasa sama Allah teh aya di dada. Basor Allah teh aya di dieu. Kudu kumaha singkabkeun. Nu mantak salila urang boga rasa ilmu eta ngahalangan ka urang usul ka Allah. Aya jelema kahalangan ku dunia biasa. Aya jelema kahalangan ku jabatan biasa. Aya jelema kahalangan ku kakayaan biasa. Tapi jelema kahalangan ku ilmuna sorangan. Ilmu naon lu ngahalangan kanyana? Ilmu fikih, ilmu alat, ngahalangan ka usul dirina ka Allah. Kudu kumaha atuh? Ulah singkapkeun eta. Sehingga salat ge ulah boga rasa urang hayang salat. Mun urang boga rasa hayang salat berarti urang kadar datang ka salat bang geus puas. Kudu kumaha? Lain da endek usul ka Allah. Aya dek usul ka Allah mapan Allah ge aya di dieu. Gerak urang teh aya Allah atuh teu kudu salat. Mantak wali mah tilok salat. Mentek besi aya di lembur urang nu tilok salat wali. Tewak rante. Kumaha cenah kiai ku hese-hese teh hese. Lain lalagaan mantak pun teu boga guru mah hese. Di mana ngamimitianana heula atuh tak kakarak mulai. Endek ibadah, endek talar naon ieu pikihna. Sapina. Lumayan geus. Juz ama talar apa henteu? Ikro macet. Ikro. Ikro hese jasa jeung izazul.
Rohim kita jadi imam Jum'ah tekuat sabih-sabih saja. Tekuat tetap waduha bae jeung alam taro. Tekuatan sabih-sabih acan komo surat Jum'ah mah geus tekuat bae lah pokona. Saya teh menyawali kos kitu. Atuh kudu kumaha tuh teu kumaha jawali mah kadang-kadang Jum'ahna ge kulhu. Ah cenah bingung ieu kiai pasti bingung. Lantaran wali mah kadang-kadang salat angel. Kadang-kadang sholatna teh lalaunan, kadang-kadang cepat sholatna. Kadang-kadang wali mah sholatna teh kitu 5 rakaat zohor ge. Kadang-kadang 6 rakaat. Besi aya di lembur urang wali eta nu kitu. Kadang-kadang 2 rakaat doang sholat ge hese diamuman ku urang keur majzub, keur fana, keur bako mah teu nya. Mantap kudu sering-sering meuli bako urang ye. Hese mun teu nyaho ngamimitianana heula hese ibadah ka Gusti Allah. Sebab ieu teh aya 3 tingkatan, alam urang atuh make syariat, alam malakut make torekat, alam jabarut engke makena hakikat. Hiji-hijina aya praktekna di torekat praktek salatna lain deui jeung cara urang di syariat salat teh. Ai rukuna mah sarua, naon kitu ngaranna rukunna mah sarua ngan praktek batinna engke nu lain deui. Eta ese saha nu nerangkeun guru mentek ulah sambarangan norekat ge. Sarena kudu kumaha, wuduna kudu kumaha dina torekat. Ari kakarak takbrung zikir aju bawa berkat mah babari. Zikir kita sama-sama zikir nasional di Senayan. Balik deh di BRD sebarang kalapun. BRD sebarang balik di Senayan gak? 3 juta kan? Lain bensin itu guys. Tak eta teh naon eta kos kitu mah. Sama bialah lalagaan tama kos kitu. Komo nyaritakeun saya guru Torio koh. Aya Habib gadi tasbihna dikongkoyangkeun ngobrol jeung kula. Geus ngobrol ditanya di anu Habib siapa ini? Habib saya Habib anu. Alhamdulillah Kiai. Ini Habib guru tarekat. Aing haju ka dapur bae. Sia. Habib goblok meureun. Ngaku guru tarekat sia. Gas, mau dipanggil deui ku aing. Gas, pokona Habib tinggal Habib, tolol. Teu nyahoeun ka rahasia tarekat. Ngomong deui di dinya di hareupeun aing. Gas. Bagaimana ngobrol. Udah Habib, pulang aja. Ente enggak sopan sama Habib. Sekali-sekali saya tidak sopan sama Habib. Sebab Habib tidak sopan sama saya. Mana Habib nggak sopannya? Nggak tahu Habib pulang. Ya nggak getar-getar dia ngomong gitu. Meureun lain aing ngomong malaikat meureun eta. Ya Allah ngaku guru torekat. Guru torekat mah kudu disumput-sumput lain di aku-aku. Habib kurang ajar ya. Nyasarkeun sia. Habib tinggal Habib, komo lain Habib mah diliek sia ku aing. Teu nyahoeun ka cara-cara torekat. Masya Allah, bahaya. Sumputkeun tama mutiara geus datang ka mana nya norekatna kage kadeulean. Teu kudu diomong-omong datang ka mana nya norekatna engke ge katingali afal jeung ahwalna. Lain ngaji hikamna, lain ngaji ihyana, lain ngaji minhadul abidina, lain ngaji kifayatul atiyah, tama ngaji metode engke afalnya jeung ahwalnya katemong sorangan norekatna. Penting nanya sok hudang kanyahoan antara nu hudang jeung nu teu hudang. Rahim kadeuleuk kurang hudang Rahim. Memang kumaha matana lain deui. Matana kudu beureum bae. Oh, kamari cenah cak Rahim beureum nyeri mata tah mah. Geus pokona kanyahoan bae geus, bakal kanyahoan bae. Teu kumaha ge kanyahoan, sanajan tamu teu wau teu naon. Ahli hudang peuting kanyahoan bae. Kanyahoan bae, kamari ge aya ti Bitung, kanyahoan di budak tukang hudang peuting nonton bola. Mata nu sok dipake ibadah ti peuting jeung mata nu sok pake maksiat ti peuting sarua cayanana mah tapi beda. Sinarna lain deui. Geus teu bisa dibobodo bae tah mah teu bisa dibobodo. Nah, kajen teuing urang sosorbanan, Habib pan sok loba udang-udang sorban segala, jubah segala naon, lain mah lain bae. Henteu kudu kikituan biasa bae. Mentak aya di Habib nu sok diomong enggak usah begitu biasa aja gitu. Kalau sampai di situ aja, ulah sampaikan ka jasarkeun manusia. Mata keur pan aya Habib nu ditangkep di Polsek Pasar Kemis. Atuh eta, anu datang ka dieu, "Kiai, ana mau marhaba ya di sini." Atuh Bib, marhaba saya tiap malam Jumat marhaba.
Enggak, anak mau marhaba aja di sini sama rekan-rekan. Jangan. Ente enggak ngagungin sama Kangjeng Nabi. Urusan saya ngagungin sama Kangjeng Nabi. Di situ marhabanya pengen uang. Marahnya nak. Aing marah deh, imah aing sih. Balik sih, imah aing. Mending diuk sih ngopi jeung aing ngarokok. Ada kabeh berajak datang ke dia ngarokok. Teu kudu kikituanan katempo enggeus ulah sok nembang nembong nu kitu. Engke ge nur ilahi mak katempo kajen kukumaha ge. Sakicep katempo bae. Nah, di mana ngamimitiana ieu endek supaya rasa eta aya. Ta eta teh kudu make guru. Ieu nya sia zikirna ti dieu ka dieu. Engke amtina ieu bae heula. Engke naik ti dieu ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu. Engke naik ti dieu ka dieu ka dieu rasa geus lain deui. Oh, bener. Tanya ku guruna, sia geus aya rasa, aya. Kumaha? Mun nu geulis resep bagus. Naik sia ya. Naik sia, ieu berek wae doana. Naon? Allahumma zawijni. Tah jadi geus teu kudu hese-hese ja aya parantina, ja urang ge magahan amil aya geus bisaeun mah ieu murid teh atuh dipindahkeun ka jurumiyah. Eta ieu jurumiyah teh geus bisaeun atuh ngelal sia atuh hayu. Hayu ngelal. Hayo saudara. Ngelal bae teu bisa ngelal. Ja guru ge jauheun wabiak lancar ngelalna ieu masyaallah. Qala suqala jepala laqal belaka qala ngajalkeun wana kali tanya terus qala pala. Geus lancar ieu budak. Mabni mapolon. Elna kalau belajar bila kolab, sia nu teu ngaji mah puyeng sia. Ai Haji Hamid mah moal puyeng nya na. Bang Parantina. Tuh, elna kalau belajar bila kolab, naon eta? Nakal ada belajar bila. Atuh kumaha aing bae eta mah. Jasa lagi sia mah nyaho ieu. Nya tah, geus bisaeun murid naik sia. Atuh kanyahoan murid ge, bisa amil, bisa jurumiyah, bisa ngelal, bisa ngasal. Sok asal sia. Ngasal. Gitu, bismillah, makhudun. Lu bukannya bisa, benges. Nah, naik siya kuarigas alfiah. Numantak, dihiberkan ku guru. Guru gen, dihiberkan ku maja ke karak bulu centong. Eta cerita kau gitu, kau mau batin. Nyahuin jasa, anu ngadidik batin. Lain haju guru torekat zikir diantop tilok kapanggih jeung guru tilok diugan ku guru datangna alhamdulillah cenah kiai kula ieu geus bisa datang ka kitu naon datang ka naon Dairatul Kubro sabaraha taun sia kakarasa taun ge abdi mah cenah geus datang ka Dairatul Kubro hebat amat sia ngelehkeun aing kos kitu amat torekat nyaritakeun Dairatul Sugro Dairatul Kubro ge engke wayah naik karak dicet teu kudu dipotokopi tarekat teh kudu lakonan bae eta ge mulai di dieu sok naik kanyahoan peutingna sok zikir jeung teu sok zikir kanyahoan ku guru tah di mana geus der beda ke kadeuleu salatna gerakna lain deui sebab melalui perasaan. Terus melalui perasaan kaya impian. Teu meunang dicaritakeun lain ka guru mah. Duh, biar yang ngimpi anu kapanggih jeung anu kapanggih anu. Oh, anu. Engke kanyahoan. Tek. Beres. Tangke naik sia teh. Engke di alam nu ieu ka alam pertengahan alam nasut garana alam manusia, alam nasut seluruh nu hubungan jeung manusia syariat berarti urang make patul muin geus datang ka pertengahan 50% berat naik ke alam malakut mulai guys beda tina leumpangna lain diukna lain daharna lain sorangan nah salatna geus lain deui nikmateun salatna ge Allahu akbar 2 rakaat salat zuhur batal sorangan nya padahal mah teu hitut padahal mah teu ngomong tapi nyana sorangan ngabatalkeun lain waswas beda jeung waswas mah setan ieu mah lain kunaon atuh apa nu ngagerakeunana Allah nu mere hirup Allah tapi lain inget ka nu ngagerakeun batal aing salat luhur berarti geus luhur Pak atuh urang mah lamun salat titah batal kos kitu ti Allahu Akbar geus batal
Ya Allah. Mau sholat tujuan atau sholat fikih mah emang kos kieu. Sholat fikih mah sholli pada zuhri Allahu Akbar. Nggih sudah alhamdulillah. Ai motor di mana itu hujan. Waduh hujan. Dari waktu alaihi wasallam. Rada dicepetkeun saya teh besi kabur hujan. Iya tuh sholat teh kos kitu bae. Datang ka pae ge sholat syariat mah tuh kos kitu bae. Aju salah atuh henteu emang datang ka makom eta. Aju engkena ka surga apa ka neraka? Atuh pan lain nu urang surga jeung neraka mah nu Allah engke bae minta ka Allah. Tuh, geus dipasinikeun ge surga jeung neraka. Pan ari ieu mah nu geus pertengahan, endek naik ka alam malakut geus lain nu dimasalahkeun surga jeung neraka Allah. Geus kana mah keur lempang salat, keur diuk salat makna salat. Nah, kuari mah datang ka alam malakut, tek ieu kapanggih. Rasa ieu dituangkeun. Walinu, tah indek ngabahas walinu rene ti angel. Angel asal mah kabahas di jam 12 kurang ya. Sebab cahaya Gusti Allah lahir di tiap perkara sebab geus ngaliwatan alam nasut geus melalui ngadeukeutan alam malakut nu kadeuleu teh Gusti bae sebab kuari mah ngalaksanakeun seluruh parentah Gusti boro-boro nu fardu nu sunahna ge terus bae nu mantaknya nama dina poean rebo wakasan ge salat bae ku resep-resepna ka salat urang mah aya salat aya rebo wakasan salat aya subuh qada. Atuh balik tadi balik disengsarikeun ku Muhammadiyah ge ate mang sengsarikeun. Ate mang sengsarikeun ge kudu nyaritakeun salat rebo wakasan aya masih kene salat subuhna mentangna jam 7. Isina tuh cek malaikat budak aya salat dapil bala ayu bae embung cek kena bala aya subuh nu fardu. Teu beres sih budak. Ustad Golkar kajian ngomong ge. Nah, lamun urang geus kaliwatan tah, geus kaliwatan 50% geus mendekati alam malakut. Antara alam nasut jeung alam malakut nu kudu dilaksanakeun adalah syariat di mana geus datang ka pertengahan geus mulai kuari bertorekat karasaeun kunyana rasana kuari mah geus aya suara ge moal kadenge urang keur salat aya suara naon moal kadenge. Kuari mah aya misalna kitu naon ngaranna reungit geus moal karasa. Rasana geus pindah tadi mah syariat. Salila urang bersyariat dicocor reungit atel bae. Dicocor reungit atel bae. Urang ke salat tapi salat syariat aya nu liwat di kaca si mimin atuh kadeuleu bae. Begitu walad dolin batur mah amin kana amin. Itu syariat mah kitu bae. Geus moal henteu syariat mah kitu bae. Lapar karasa laparna, tiris karasa lesir syariat. Begitu geus datang ke 50%. Urang teh mendekati alam malakut. Geus aya reungit geus teu karasa, leuwih cinta ka Gusti, leuwih rasa ka Gusti batan reungit. Teu naonan reungit. Lapar geus teu karasa lapar ketika urang salat. Tiris geus teu karasa tiris ketika urang salat. Salat teh heula ieu. Dina salat teh heula engke di luar salat lain deui. Geus salat teh teu kadanya naon hiji bae Allah pokoknya na keur salat lantaran maksud datang ke Allah sedangkan Allahna aya di dirinya aing teh rahasia sia teh rahasia aing atuh lamun sia rahasia aing rahasia sia pan gerak sia teh gerak aing teh atuh kuari mah aing teh pangeran sia teh cinta ka aing atuh berarti kuari mah sia teh salian lain aing teh eta mah ngomong, lamun eta ngomong dibuktikan ku urang nu bersyariat murtad kudu baca 2 kali syahadat. Ya ieu mah lain, ieu mah geus alamna di alam eta tah. Membaca hikam teh kudu nyaho alamna, ieu teh keur aya di dimensi alam nu itu. Anu boga perasaanana jeung Allah bae, teu murtad emangnya nama keur jeung Allah bae ma fi jibati ilallah. Lamun ku urang diterapkeun di nu syariat murtad kudu maca 2 kali syahadat. Hulul teh iyalah udah dimasalahkeun. Geus kudu bertahap-tahap tah lantaran sinar Gusti Allah aya di tiap perkara nu kadeuleu teh kuari mah lain perkarana tapi sinar Gusti Allahna carita sinar berarti Gusti Allahna atuh kuari mah hese nyaritakeunana lah ka ditu nama manta kurang teruskeun bae ngajina. Kumaha wa malam yazuk saja lemah anu encan ngarasa datang ka dinya
atuh walam yasadhu jeung can nyakian kadinya bahwa amal basirah eta mah jelema buta mata hatena kos urang kabeh ieu jelema buta kabeh lantaran can pernah boga rasa nikmat ngahareupan Gusti Allah lebab jeung Allah lagi jauh jasa pan bisa nyaho jauh kahalangan ku sekupi kahalangan deui ku investasi daging di Cisoka pimpinanana nah kahalangan deui ku Golkar kahalangan deui ku PDI kahalangan deui ku MUI kahalangan deui ku Depak kahalangan deui terakhir kahalangan ku salat Allah kahalangan salat urang mah maksudnya salat lain deuk Allah ngahalangan mata ieu mun dicaritakeun di syariat bingungin tuh muka karak mimiti ngaji mah berarti aing ulah salat hikam teh sing hade nu mantap ge loba nu dilarang ku guru-guru baheula ulah paling jeung santri logot bae ulah disurah ai logot mah teu nanaon ai di logot mah sia menang logot ti guru logotan teh ulah disurah ulah engkeuna sasar mimitina mengenaheun ka dituna sasar aja ngabohongan diri sorangan can datang bohong sakumaha urang ngawurukan alfiyah urangna encan bisa ngaji nahu atuh bohong ka dituna sasar engke ngajina ka dituna Zaidun Doribin cak nu ngadegeun pan Zaidun Doribin ieu engke ge kitu tah lamun jelema ngaguruan hikam encan boga rasa engke lah ahli hikam nonton TV ahli hikam engke dibawa ku lurah kita naon ngukur sawah batur penting etis tukang ngaji hikam tapi nyana dakwahna di pendopo hampura pun lain tahapan tuh pokok gitu nah mentak cek di dieuna ge panjang-panjang nyarita amat lah atuh wa malam yazuk saja lemah nu can boga rasa lantaran hese nyaritakeunana kudu mamawati mimiti heula dina masalah alam-alamna kadua dina masalah kasabna nyana ibadah datang ka mana engke mindahkeun rasa engke tah kulantaran encan boga rasa awalam yasud atawa encan nyata encan datang kadinya bahwa amal basirah nyana buta mata hatena geus bersyariat bae tah mah nu bagus ngaji bae unggal minggu di handapeun tangkal Ambon mahrumun dataan musyahadatil haq di halangan tina neuleuh ka Allah hese nyaritakeunana caki musonif geus bae lah engke tungtung nama jelema nu henteu deuleuh bulan pasrah bae ka nu sok neuleuh bulan jelema anu henteu pernah ngitung bulan pasrah bae ka nu sok ngitung ge aya di hadi tungtungna jelema anu henteu pernah nyaho kana rasa pasrah bae ka nu geus nyaho kana rasa cintakeun bae ka jelema nu geus boga rasa lantaran urang mah hese jasa perjalananna di mana fardu kifayah teh nu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi di mana dipigawe ku sabagian manusia gugurlah dosa-dosa anu sejen nu teu migawe nu lamun nu ngalaksanakeun kabehan doraka kabehan geus ayana nu ngalaksanakeun sehingga sampurna pelaksanaanana sehingga urang nu teu ngalaksanakeun gugur dosa. Alhamdulillah muji syukur urang ka Allah oge ka jelema anu ngalaksanakeun fardu kifayah. Di antarana al-qiyamu bi iqamatil hujjah lil mushkilat fiddin wa bi ulumis syar'i ka tafsirin wa haditsin wal furu' bi haythu yasluhu lil qada wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna be sebab
di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar, tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf. Di urang mah lobaan keneh nu amar munkar nahi ma'ruf, tibatan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab negara lain negara Islam, lain negara Al-Quran, tapi negara ham. Tuturkeun datang ka pae ham capek sebab buatan manusia, tapi memang negara urang kos kitu. Atuh urang ge nutur-nutur bae. Antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara, salamet urang. Tapi da kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kene agak-agak. Dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur ham, nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat, apakah hayang cilaka di akhirat. Sok pikir ku dengkul, ulah ka otak jauh otakan kabeh ku dengkul we ja otak kiai kos urang majang naon atuh. Otak nakadeulean di hulu tahurang, tapi tetep bete disebut pinter, disebut lagi otak udang. Nah, ya sih ada. Yang selamat di akhirat, di dunia onam lah, mal kebal di dunia. Urang geruk carita boga pamajikan galak, paling mal kebal 30 tahun. Dicarekanan bae ku pamajikan urang. Ayo siap 40 tahun pae geus merdeka urang tina panyarek pamajikan merdeka. Mantap jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya hayang merdeka maksudna. Itu daek neangan deui kitu ge mun daek neangan deui teh. Di negara urang negara meski Bang Ambalaya, bang penitahan ka neraka, riba, kredit baheula mangan di kota hungkul, ku ari mah kiai boga showroom. Alhamdulillahirabbil tolol. Dasar tarolol kabeh. Baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio, radio dipareuman, dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai. Ku ari mah kiaina jualan radio. Kiaina boga TV Ambalaya di imahna. Di imah kiai teh di ruangan hareup gede. Di tengah, di dapur, di WC aya. Di WC, Masya Allah. Asana engke mameureunanannya TV atuh dibawa ka masjid, bukti kuari. HP saya TV yang dibawa ke masjid. Engke mah sakarat geus lain la ilaha illallah. TV mana HP, mana HP? HP mana? Wah, engke mah sakarat geus marahin maca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ialah amar ma'ruf nahi munkar. Anu ku nagara mah henteu dititah amar ma'ruf nahi munkar. Titah teh amar demokrasi. Nahi munkaran.
sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat. Silahkan anu jadi pamarentah geura persiapkeun jang tanggung jawab jawaban dihareupeun Allah. Aduh, ada ringgis, masya Allah. Nah, iyalah hirup urang moal kebal, ke bakal ditanya segala rupa amal-amal. Kusabab kuari teh jelema teka dulu ibadahna ka Allah, ingat ka pangeran, maka ku Gusti Allah dicoba diberelini kamari mah urang ngadengewem Semarang oyag, Yogyakarta gempa, Bali Bitu gunung, Asikmalaya, kuari mah Lebak, Rengkas, itu Lebuan, Tangerang ge kena ka pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman. Aman pasar Kemis, ya Allah maha kawasa Allah. Dicoba ku Gusti Allah, inget ka dongeng Abah. Ieu bumi aya 7 lapis, lempengan-lempengan bumi, aya urat-uratna, kos radio, kos televisi, aya komponen-komponen. Anu itu mana Labuan aya urat, Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat. Malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak. Ulah loba toel. Emang gunaon cek malaikat Jibril? Loba jasa nu ngridit Bril. Ka kiai-kiai Bril. Toel apa kayu toel? HP ambalaya HP. Kiai ge waduh lain susur kuari mah nu di kantong HP. Toel Bril. Toel. Gua ge cinggir doang di toel net. Goyang bumi, masya Allah. Eta kamari aya anu adzan, santri mah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya anu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anu Allah. Aya anu ti Arab. Si eta mah ti Arab si eta. Selain Allah ada nama. Aduh, masya Allah. Jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama. Zikir bersama langsung nu nitahna Allah. Dititahan zikir mah di Senayan hese. Secara nasional zikir bersama. Oh, mun teu dibere cau Ambon teu daek datang. Teu daek datang. Zikir bersama di pendopo. Lamun haji pudolina teh dibere 5 juta teh daek. Ada tuh guys. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet. Kabeh serentak Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allah-Allahan. Coba erenkeun. Kumaha kuari? Seuserian Gusti. Tuh, kudu teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang deuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih. Tapi ketika urang nyaritakeun tarekat maju ka hakikat bakal kapanggih. Horenganan naon bedana manusia jeung bumi? Nu ngagerakeunana Allah al-muharrik wal musakkin. Urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah. Urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah.
percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi. Ku Allah dirobahkeun pencet. Ja urang ge kuari nu teu dirobahkeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang. Teu digerakeun kan ku Allah. Ngan nanya doang, eta keur naraon ngaji. Oh ngaji. Berangkat dewe ka ditu. Henteu digerakeun aya ngaji mah henteu bae, kajian teuing deukeut. Kajian teuing jauh di Purwakarta, Bandung. Palembang. Nyana digerakeun ku Gusti Allah. Dan hakikatna urang ngagerakeun Allah. Nu mantak lamun kiai ngaji, ajo loba muridna asanang nyana dicabut ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku. Menang aing. Gusti Allah. Tah, mantak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku. Mantak ka murid ulah ngaku murid ulah. Antepkeun kena sing koloyong. Men aku bae. Nah, pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha? Aya aturanana. Tuh, aya aturan-aturanana. Geus datang ka mana ieu murid karak di aku. Aya kitu mah ngan ngajebian doang. Siapa? Tapi loba kiai nu ngaku bae. Oh, eta mah murid kula. Tilok ngaji ge murid asal sugih di aku. Asal gagah di aku. Kita nu susah ngaji bae kanyan. Ditanya eta murid teu teu ngaku kula mah. Wah, eta mah kiai pendopo nu kos kitu mah. Kiai Golkar. Nah, iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir. Ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang dek sakaratil maut emang kumaha dipikeun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang. Dedengean nu ieu eueuh kaget urang. Kajet teh molotot kitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot bae teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu. Nah, ketika dipikeun dedeleuan nu ieu dek sakarat dedengean nu ieu nya mulai ngomong sorangan, "Eneng ka mana eneng? Eneng itu gara paraban, padahal deuk pae." Antaran hatena hate eneng atau eneng-enengan bae. Ketika deuk sakarat jana kabeneran boga kabogo urang Karawang. Sarwiti. Haji Pendi mah mana trizi. Ambo budak deuk sakaratil maut trizian tolol. Ndek daun emang Mbah, ndek gitu WhatsAppan. Ya Allah, ndek Facebook cek ya. Aduh Gusti Allah. Nah, sing ade urang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat. Kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril. Kabeh jelema nu keur main catur ge nu keur main catur keur nyekal kuncung. Allahu Akbar. Ditinggalkeun Allahu Akbar. Enggak, saya goyang bumi. Allahu Akbar. Nya nangis. Beres eureun. Woi, kuda mana kuda? Sararia jas. Lain hayu zikir ka Gusti Allah. Henteu. Tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah. Dibere gering ba Allah. Cager biasa etik di rumah sakit kene. Di rumah sakit kene coba eta TV setel saja. Can balik-balik acan goblok. Can balik-balik acan TV. Wari mah jadi di rumah sakit jadi dibere TV wari. Ya Allah, ya Rabbi, awak urang deuk datang ka mana ya? Sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji. Sakieu ge diwewelan terus teh ceuli hayo sia. Meureunanan asup ti dieu keluar ti dieu. Asup ti dieu keluar ti dieu. Buktina jeuh perubahan. Sugan barang ngaji bae teh kuari aju HP na tina 3 jadi 2 henteu. Malah ti hiji nambah jadi 3. Eta kan berarti perkembangan kos gitu. Perkembangan jahanam. Jatuh diulah-ulah kumaha. Sia mah di ka jahanam geun embung. Hayang ka sorga bae, ai lalakon kos ahli neraka kumaha.
tulang sakulhum-kulhum pagawean sorangan atau sorangan lah teu bisa dikulhum-kulhum. Masya Allah kari. Nah ialah orang menjaritakeun amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese sebab nagarana teu ngitahan. Ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan, bupati kerjaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan, bupati kerjaritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan, di pemerintah sama sekali, lain sama sekali, sama sekali amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep, malah kuari DPR calon neraka kabeh lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas. Jilbab masalah tuntas DPR bodoh. Nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar. Satu contoh eta Gus. Satu contoh. Bae berbau Quran teh. Ulah. Kuduna benar-benar didemokrasikan. Kula mangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam. Ayo mah ngabejaan doang. Misalnya di daerah pemerintah diuji sok nyanyawanan geura pae sia. Dia tonton sia ku aing. Ayo sia. Nah, ketika ditimbang amal, nah iya nu keur ieu ngomongkeun aing teh nya, malaikat seren. Saksina saha? Malah Haji Peni teu adil. Haji Pudoli lah, lumayan lah. Dunyana jadi saksi macak-acakan negara. Ieu amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetep di negara teu dikondisikeun amar ma'ruf nahi munkar. Nu teu salat diantep, nu teu ngazakat diantep. Anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan. Eueuh keramat tunggak. Nyeun deui lokasi jang paranti nu kos karitu. Naon eta kieu kos karitu bae lah pokona. Henteu maksudna naon kos kitu bae lah. Maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah. Geus sia mah osok ka ditu. Aing mah kabar ge ti siapan. Di mana eta ku harita? Deket kampung Gusti geus dilokasikeun bae. Ya Allah ya Rabb. Geus puguh di hotel-hotel. Geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan. Eta mah anu liar. Ieu nu dilokasikeun negara teu kumaha. Nah, eta nu ngizinan kos kitu. Deleukeun di akhirat. Tonton ku urang. Saha gubernurna, saha bupatina, saha camatna. Nah, sia. Geus pokona mah. Masya Allah. Nu mantap deuk kumaha sajalana kiai jeung pamarentah. Dihayu-hayu ge leumpang mal bisa sebab patokanna kiai mah Quran nya mah mal bisa. Dan kalang gitu ge yu urang babarengan we nu bisana. Mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana. Nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai aju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngeundahanna milu ka ditu. Ieu nu bahaya. Mantap loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang, majelis taklim tinggal majelis taklimna doang, lantaran nyana geus teu berpatokan ka Al-Qur'an, berpatokan kana kahu kana kahu ape menang urusan negara ulah sok dibawa ka majelis. Panjang urang menyarita amar ma'ruf nahi munkar. Wa iyaul kabatijin wa min furud
bil kifayati ihyaul Ka'bah tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup-hirup Ka'bah ngarame-rame Ka'bah carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain atau nyeun gambar Ka'bah aju kurang dijadikan partai doraka sia kajeun lain kitu-kitu atau ya kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh maksudna daratang ka Baitullah sabaraha bulan sabaraha minggu sabaraha tahun kullasanatin setiap satahun sakali nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali ai satahun sakali naon haji biziarati ngaziarahan Baitullah munggah haji mun boga duit satahun sakali lamun teu boga duit 2 tahun sakali lamun teu boga duit 3 tahun sakali teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib nganjang ngahirup-hirup Ka'bah ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sakali kudu munggah haji di Indonesia khususnya umumna di berbagai negara sanajan urang kuari boga duit bisa urang munggah haji setiap tahun lantaran kabeungkeut ku aturan negara teu salah-salah teuing nagara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nundek berkunjung ke Baitullah munggah haji di Indonesia wah luar biasa lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000 leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus teu bisa urang unggal tahun tapi daftar nama kudu ti kuari abeh naon ieu abeh diala peperet da diala jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nu deuk munggah haji na loba jasa daftar ti kuari menang ke nu 10 tahun 15 tahun 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten Lampung mah Lampung paling 10 tahun Palembang 10 tahun aya 7 tahun di Tangerang mah 17 tahun kuari daftar 17 tahun karek berangkat lamun kuari daftarna umur 60 tahun tambah 17 tahun berarti umur sabaraha berarti sabaraha 77 asana asana nu berangkat rohna doang tah ieu di Indonesia aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang buktina huese geus kos kitulah aturanna nya nu nyieun aturan ngan eta 17 tahun sabaraha duit bungana taina sabaraha duit ta eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi wallahu alam jakuari lamun diungkit badana haji teh ti zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beung baheula mapan nyebutna sabeung kuari leuwih berarti liput. Nah, jadi kamanakeun wallahu alam sia ulah nyaho pokona ieu mah aturan nagara geus sok-sok aya nyaho sih melah geus tamu aing teh mah nyahona henteu pan kami ya bagian rahasia mah daftar bae geus pokona ulah sok aya nyaho ka dituna geus teh mah urusan aing henteu ieu mah hayang nyaho sia mah ditembak sok bae sok aya nyaho sagala ulah atuh geus kitu geus sanajan kuari teu dibere nyaho nyanggakeun sadaya-dayana ka depan tapi di akhirat kurang sebagai rakyat bakal nanyakeun ya Allah ya Rabb pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi
Abdi munggah haji daftar tahun sekian, kemudian berangkat tahun sekian. Ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge, tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit. Baheula keur zaman Pak Harto mah 2 juta, bejana kamari ieu mah 3 juta. Ku ari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana. Nah ieu mah abdi mandek nanya we, Pak ka presiden, coba dipake naon? Cek presiden itu ada menterinya. Menteri panggil. Menteri panggil Menteri Agama, Menteri panggil deui Menteri Dalam dan Luar Negeri. Panggil. Oh, itu kan udah ada yang ngurus Depag. Kita pala Depag. Cek Depag teh kami ge lain sorangan bae ja aya ranting-ranting kami di kabupaten. Nah, sia. Terus kahandap. Cek malaikat ieu mah geus belah ditanya deui maning gusur bayu. Inggis hal-hal nukus sekarang itu kuari orang itu bisa nyaho itu menang nyaho tetap di akhirat bakal diselesaikan disebut naya faslul qada perincian hukum. Nah eta keur carita di negara carita di urang sarua pribadi geus hade naila di antara fardu kifayah teh ihyaul ka'bati kullasanatin ngarame-rame Ka'bah unggal tahun. Di dia dijelaskan biziarati kalawan didatangan melalui zohir. Ai kitu mah urang bisa hiber ka ditu misalna Haji Pendi diangkat jadi wali. Kemudian nya bisa hiber ka Mekah. Memeh ka Mekah aya anu ngajepret. Pajal manuk gareja. Paeh nya. Ayo bisa datang ke Mekah. Perjalanan hiber terjadi. Loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah. Ulah-ulah ning musim haji Jumatan ge loba anu ka Mekah ke. Nah, kakawasan Allah maha kawasa Allah cacak-cacak di Indonesia. Wali-wali Allah. Wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun. Geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun Yogyakarta Jawa Timur kuari mulai ka Banten kakarak ditoel doang saya moal kebel deui mah asana sagede kitu ngan samenit paraih di rumah kami eta bangan sadetik tep goyang kabeh goyang Karawang ngeuna tapi goyang bumi mah bahaya ihyaul Ka'bah kulasanati kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan terjadi ihyaul Ka'bah umroh mah terjadi jadi disebut ihyaul Ka'bah kulasanatin biziarati aya kulasanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif wukuf allati hunaka kullasanatin yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ka Arafah Mina balik dikna eta ngarame-rame sebab teu hajian teu kadeleungeun keuna jelema marake baju ihram tapi ku haji jelema berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina. Masya Allah, iyalah ngaramekeun Baitullah ngaranna ketararawa. Jadi urang ngahaja ke Mekah, itikaf di Mekah, salat di Mekah di Baitullah, teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah. Termasuk umrah wala bil umrati. Kama qalahul musannif umrah doang ge teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah. Ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji. Mudah-mudahan urang kabehan bisa marunggah haji. Unggal tahun atau 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Pokoknya urang ka Mekah. Amin ya rabbal ihyaul Ka'bah. Kuarie ranting-ranting Ka'bah kepanjangan daripada Ka'bah masjid.
masjid eta menuju Ka'bah. Di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah. Musola menuju Baitullah. Nggak hirup-hirup Baitullah teh bisa urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa. Paling ge urang bisa umroh aya nu ngasupkeun Ihyaul Ka'bah teh umroh. Padahal cek Imam Zakaria Al-Ansor teh haji ngan deres keneh bisa ngaramekeun melalui umroh teu bisa. Iya masjid ramekeun menuju Baitullah itu masjid. Masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal negara. Jadi ayeuna urang deukeun masjid cenah urang bangunanna mah kumaha bae engke jerona kara kompas teu bagus teu etis. Ngalirukeun jelema lempengkeun ti mimiti ngabangunna. Deuk kumaha bae lempengkeun ka Baitullah. Eta ieu masjid ranting Baitullah. Nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia. Haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam. Jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka. Teu meunang. Haram ka neraka jelema, haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid. Teu beunang sebab masjid mah julukanana Baitul al-masajid buyutullah. Al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid bait Allah. Geus jelema hayang ziarah ka Allah, hayang silaturahmi ka Allah, ka masjid. Ka masjid geus we. Podo urang hayang kapanggih jeung Allah, ka masjid. Hees di masjid, beuh jelema keur hees di imah Allah. Allah bendueun goblok sia. Di imah aing molor sia, goblok sia. Ya, merentakeun jin nirjan. Balangkeun ka kuburan. Balang. Loba nu hees di masjid teh bae sok dibalangkeun ka kuburan. Ieu Allah bendueun. Ngomong dunia di masjid Allah bendu. Molor di masjid Allah bendu. Kumaha cenah kiai lamun lain di masjid di majelis taklim keur ngaji, leuwih bendu. Sakitu keur ngaji nya mah bisa hees pohara tah jelema teh. Pohara tah mah geus nyayomkeun guru tah mah kos kitu mah teh. Sarua jeung guru, ieu mah atuh guru-guru kula-kula. Guru mah los ngocoprak bae kula mendek hees nya hampura. Teu bisa hampura ku aing sia tampiling sia ku aing. Iya. Teu meunang sambarangan di masjid sebab masjid mah baitun min buyutil imah Allah. Anu junub teu meunang ka imah Allah, anu haid teu meunang ka imah Allah, anu deuk nyaritakeun dunia teu meunang ka imah Allah. Aya larangan-larangan di imah Allah mah teu meunang sambarangan. Di imah Allah haram. Sebab masjid wudi'a lis-shalah. Diparantikeun jang salat. Atuh cacak-cacak di masjid teu meunang nyaritakeun dunia, atuh komo di Baitullah aslina. Atuh komo di Baitullah aslina di ditu. Urang di dieu bae jauh ka Baitullah, menuju Baitullah aya mimbaran, haram nyaritakeun dunia. Atuh komo di Baitullah Mekah. Mantap jelema norekat. Kemudian nyana di Mekah menta-menta batal norekatna. Jelema norekat kemudian di Mekah eta Baitullah khususna di hareupeun Baitullah umumna di tanah haram nyana ngulin-ngulin dunia batal norekatna tadi Mekah sebab di imah Allah bae geus wani kos kitu. Komo imah jelema keur tawaf di alit tawaf. Baitullah mah diparantikeun jang tawaf. Wa tahhir baitiya lit-taifina wal 'akifina. Naha war rukais naha. Ieu jelema nu tawaf kuari endahan ngahape. Nyoting. Atuh ayeuna aya deui. Eta mah leuwih teu nu edan jelema kos kitu. Keur masa di imah Allah kieu. Etis teh coba.
di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes HP dibawa ke masjid. Lain deh mikir goblok. Ya Allah. Di masjid Baitullah asa mawa HP ka Baitullah. Komo di Baitullah asli Mekah. Lamun urang boga otak anu sampurna malah yang di Mekah mah andi khusus jeung ibadah ka Gusti Allah. Ihyaul Ka'bah kullu sanatin biziarah. Dumadak jelema loba jasa nu mukim di Mekah. Kemudian nyana ngarikrut usaha teu izin nyana ka Baitullah, hakikatna ka Gusti Allah, padahal keur di imah Allah. Anu Allah teh ulah-ulah. Gitu ngarame-rame dunia di Baitullah, paranti tawaf, salat, iktikaf, wari ngulin-ngulin dunia. Mukimin di ditu loba duit babari kada duit belikeun di dieu ka sawah, belikeun di dieu ka imah, belikeun di dieu ka kendaraan, jeung jada perusahaan, balik jada di Mekah ka urang setahun 2 tahun 3 tahun beak kabeh. Maha kawasa Allah. Sabaraha ulah-ulah nu cicing di ditu mukimin ulah nu mawaan jamaah kurang bisa kolbuna. Lain dek bimbing haji tapi dek neangan dunia melalui haji delekeun. Mun kurang di tataan ngaran-ngaranna di Tangerang saha kula mah nyaho, di Serang nyaho, di Pandeglang nyaho, Tasikmalaya nyaho, Garut nyaho. Kiai-kiai bae kiai-kiai. Nu lain kiai nyaho jasa Tasikmalaya, Garut, Bandung anu ngarikrut jamaah. Oh, pohara jasa. Ieu mah Tangerang bae, Tangerang. Anu mawaan jamaah ka ditu, baheula mah turis teh wali mah haji. Datang ka dieu, mobil batur can kabeuli mobilnya na panggelan. Batur can nyeun gedongnya na panggelan. Batur can baroga sawah, nyana nyeunan sawah sorangan. Nambo pohara jasa tah mah. Sugi kabeh abdi da. Udah hormat ka nyana kabeh. Nah, dalekeun sabaraha tahun? Tahun, 2 tahun, 3 tahun selesai kabeh. Sawah geus dijual kabeh, imah geus dijual kabeh. Kabeh ieu nu aya kuari ngan pamajikan doang gitu ge dikontrakeun kuari. Sial teh budak. Bea kabeh. Sok geura. Ayo geura. Naon eta? Ieu Baitullah. Nyana neangan keuntungan di Baitullah. Imah Allah teu meunang sambarangan. Lamun urang dibaca di Tanbihul Muqtarin, Tanbihul Ghafilin sarua. Isin di hareupeun Baitullah. Mantap kiai di hareupeun Baitullah. Kemudian di Baitullah di tanah haram salah bae niatna datang ka imahna beda. Anu tadina santrina loba kok jadinya etikad. Anu tadina biasa ngaji kok jadi kieu salah niatna sebab Baitullah aya Allah. Nah iyalah ihyaul ka'bati kullu salatin biziarati. Unggal tahun ngadatangan Baitullah dengan niat ziarah munggah haji. Disebut nage urang ke Mekah kuari endek jadi tamu duyufullah. Urang jadi ka Mekah teh jadi tamu Allah sing hade. Anu jelas mah sing hade bae urang endek jadi tamu Allah endah endek jadi tamu pasar. Belah ditu nama tamu raja, belah ditu nama tamu urang Arab. Teu ngarasa urang jadi tamu Allah, sakitu didengung-dengungkeun ge. Ketika khutbah teh urang Arab di ditu, nyaritakeun naon kitu ngaranna tamu-tamu Allah. Urangna teu ngarasa jadi tamu Allah. Perubahan. Balik ti Mekahna teu make kopiah deui. Balik ti Mekah lain resep ngaji, main remi deui. Balik ti Mekah si embah diboncengan deui. Balik ti Mekahna korupsi deui. Nah, ieu siga ada di imah Allah. Da ieulah ila sawarena fardu kifayah ihyaul ka'bati kullu sanatin. Ngarame-rame Ka'bah unggal tahun biziarati hajian. Kumaha umrah teu kaasup, kumaha itikaf teu kaasup walaupun aya kaol-kaol dhaif anu ngasupkeun umroh ge termasuk ihyaul Ka'bah. Ngan ulah make kula sanatin, ai kula sanatin mah berarti haji. Gitu keneh i'tikaf atau sakadar tawaf doang lain hajian teu kaasup ka ihyaul Ka'bah. Kasimpulanana
termasuk kana fardu kifayah ngaramekeun Baitullah dengan melaksanakan haji mun boga duit jeung lancar di nagarana unggal tahun gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana diesian ku 39. Sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah, tah si Iklimah na kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin. Umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu. Dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes, emang ulu geulis gitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis. Iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan gua. Asup ka jero hatena, Bil. Siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing. Mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India. Urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kanu jore. Penghinaan engke nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna kanu jore. Tah eta kan isin tah Bil. Cak jurig. Ya, pugu cak jalan teh atuh. Pugu embung ieu ge.
eta mah abah ngomong cenah hukum-hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh dedeheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa kan itu kamari kan demo ke Jakarta demo kugu ye cak Kobil teh aing tetep bae embung kajian kuku mah lagi embung bae beja ka abahna bah naon Kobil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu manya kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Kobil ulah kitu aing mah jaan dek kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus baing we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ieu kajen kumaha ge lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah memang abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan dan sok nyarekan abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklima instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kumaha kula mah embung kajian kumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun di mana mun terus-terusan kieu pan isin ka dituna ieu isin urang ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu ta eta isin gengsi urang mah panturunan sorga moal aing moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran
heran orang-orang ati dituda eta. Ya Allah, eta kos kitu. Yes, nyeun korban ku ari mah. Nyeun korban. Naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil? Ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae. Ayo. Gerak kumpulkeun. Maneh Habil naon? Kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah. Cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana. Engke cak Kangjeng Nabi Adam, lamun ditarima bakal turun langsung ti langit. Seuneu. Set engke ngalahap anu ditarima. Mun anu maneh Qabil ditarima, bea engke garing dihakan seuneu. Dilentab seuneu. Lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae. Oke, cek nyana jadi guys. Ya, dikumpulkan punya harta-harta hasil tatanian. Dikumpulkan anak hasil tani mun pare nu pangjore. Nu dikorbankeun teh. Lamun gandrung anu geus pangjore. Korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta. Jore ari akal Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah tah nu puang gedena puang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna. Ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae. Ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae. Sia cek urang Cikupa. Ta eta kos kitu kayana. Teden bek. Teu kebal langsung turun seuneu. Tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba ngomong cak Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh ka anak ka kolot kos itu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun. Eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam, ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Ieulah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi, kamari musyrikin, munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad, munafik teu iman ka anjeun, musyrikin musuhan ka anjeun, kafirin musuhan ka anjeun. Cikene nu kamari dicaritakeun teh musuhan ka anjeun. Horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya. Iya anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab
lamun tenurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apa aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh kong aing aya kitu mantap tenang Kangjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeus nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulanna aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon bagaimana mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh ulah ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogor mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae mesti agak-agak baik, mesti kieu-kieu baik. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula. Bahasa lagi daheun Habil. Ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basata yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek nyabok kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh
Ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampaikeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh engke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh wae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males kaeta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ka situ balang nasehatan sakadarna wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu kusabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis ya aduh itu kumaha aja can orang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah kobil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus bisa aja kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku kobil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'uz zalimin
nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka qabil nafsahu kana nafsuna qatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus paeh ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus paet kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu